Mang, sugan boga bibinihan duh di kebon itu kurang orangnya yang bini kadu. Bisa seberat tangkal. Lah loba genep we, 7 ge bae lah. Genepnya. Ayah diulih. Ayah. Bini mah. Bising aya lagi. Nu bener Mang aya. Ayah nggak yakin. Murah, kualitas HD. Musangking. Bener arek. Ayo atuh aya mah. Butuh ayeuna langsung dipelakeun. Ayo, yuk. Mana binina Mang? Itu, lihat. Mana binina Mang? Yuk bini nama ta. Yang sabaraha ieu Mang? Baik we 300-an ge. Murah-murah teh ini Mang. Urang kamari beli di itu 500 hiji. Tah, teteh jang. Justru kelebihan saya teh di dinya. Malulah tuh ku saya. Siap lah Mang jadikan. Kayak duitnya transfer kana. Siap. Moga tuh anak. Ah, siap. Cair oke saya mah. Bini kadu ha? Kamana ku aing rek dipelak? Muka-muka we. Bayar duit ku aing 100 mah. Aduh, ampun kamana tuh ku aing ngahajar rek dipelakeun ha? Pika sebeleun jelema teh. Madut, Kunaon atuh jiga nu amek-amekan wae. bini kadu eueuh tuh. Ku aing menang ngahaja meuli. Ulah sok amek-amekan wae bisi darah tinggi. Lamun dinya mah teu boga duit. Heuh, eta coba duit pun. Ya lumayan lah. Masuk amek-amekan ganeng. Naon sinarion mani mare duit ka aing? Mere kok. Alhamdulillah teu bae bini kadu eueuh ge aya si dadan nya mere jang meuli urut mah. Nuhun dah. Guys, ketinggal itu aing pinter aban.